Astagfirullahaladzim. Aku banget orang jika bool kuda. Mantap ngaca. Coba taplin dari yang kata taplin. Ngaca. Remaja jama gelis teh kita ngaca. Gelis kita Aduh, kamera kurang ajar. Abang, kurang ajar. Saya capek, paling ngeledek saya pas kamera saya. Tak gelis na disebut. Mana yang masa gitu gelis naon ge? Juga bool kuda. Ya aku wae bejakeun sia maneh kamera kasih caplin sia. Aing nyebut goreng juga bool kuda. Kurang pohonya. Poho asa ngimpi orang sebut juga bool kuda banget orang. Jangan arti mana mah memperdekat waktu. Ame kedeng deh jam genep. Kasih capnya mulai kolak kolak. Orang jadi tambah enak ningali banget eta. Astagfirullahaladzim. Ningali banget si capek orang jadi sebel-sebel. Soalnya orang berpuasa nempo jelema kos kitu teh jadi haranan teh. Kasih ceprot pamanahnya. Urang ngasih ceprot urang ayeuna mah bertamana. Urang mah ayeuna mah bertamana arek jeung si ceprot embung sing ajeng si ceprot embung jeung si acan embung jeung si caplin. Embung. Oh, di mana si ceprot acar gudang? Prot. Emprot. Prot. Bumi langit ada yang enak bumi jeung langit karena jika anu kebo di mandian. Kira-kira ngimpi naon eta si ceprotnya molorna kos gitu kos babi ngepet. Eta bacot si ceprot kos babi ngepet. Samangga hayang boga babaturan hayang berteman deui jeung si aduh menihna banget ningali bacotna si ceprot. Emprot teulina kudu digerean ku beusi anu panas si jelema ieu. Sia itu ngaganggu wae aing keur hees teh aya wae. Aing keur ngimpi ngeunah aing mimpi cipok-cipokan tadi jeung nu geulis. Aya wae ngaganggu wae. Cek ieu tekan teu rek buka ka aing sugan teh. Aduh. Aya nu goreng udang sare tambah goreng ngejebena ge nya. Malum atuh aing udang sare di dieu. Aing nu ngaganggu ngeunah-ngeunah aing hees di dieu. Euy, urang ayeuna mah ceuy teh sebal kasih acan. Jeung kasih caplin. Naon sih? Bahasanya cenah ngomongna teh kieu, Prot. Cenah ula-ulinan jeung si ceprot. Cek si acan. Cek si acan. Cenah boona si ceprot beuki hitut. Aduh, ngahina ieu. Kasih ceprot. Si acan lain ngomong gitu nah. Si caplin. Si caplin yang si acan. Entah si ceprot mah ngomong kieu cenah. Naon eta? Jiga monyet si ceprot. Anjir, aing disebut jiga monyet.
Raja mah eta teh duaan paprot. Lagi manusia juga monyet. Lu gitu. Tah si cepro si Caplin si Acan ngomong kieu. Eta sungguh sia kuat monyong-monyong coy. Ini geuleuh-geuleuh oge. Iya. Anu rek jiga babi. Urang mah nyaritakeun si cepro si Acan ngomong gitu. Si Caplin ngomongna ulah babaturan jeung si Ceprot. Doona dol Anjir. Ulang ajar lah mau kieu cara nanti. arek ngomong arek alawan si Caplin jeung si Acan Nyerosot ieu teh ai malum ai kosi bangku orang okai mah kos kieu. Cana naon geus Ulang ajar. Bener tadi ngomong gitu tuh. Di mana ayeuna si Ceprot si Caplin jeung si Acana. Tuh Ulang ajar sia. tuh si Caplin jeung si Acan tuh keur bisik-bisik tetangga. Bukan aing ya ulang ajar sia maneh. Caplin. Si Acan cenah tek gitu. Ulang ajar. Tadu dapur Nawi toh. Bener. Dapur Nawi. Oh bener nu dapur awi tuh keur bisik-bisik tetangga si ayeuna mah urang nyumput menurut kumaha ya urang serangan pajar ayeuna mah tuh tak geuning nyampurkeun. Tadi dari VCC itu. aduh Sia ulang ajar ngehina sia. pot ambek alde Saya ngomong naon tadi ke situ. Ngomong majakeun teh aing bawa jiga bol monyet cenah. Sungut jiga monyet. oh gitu tuh Ulang ajar sia. setengal akan ngomong lepot Ya. Ulang ajar sia. Saha. Mana? Ulang ajar. Saha tau nu bener nu galak tau. Ulang ajar. Ayo. Cek. Sia.